Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah. Alhamdulillah abadi naungi ieu sareng Kang Kevin masih tiasa nyarengan kanca kanggo ngalajengkeun dongeng anu maneh hanca tangtos nage anu katunda dina wengi kamari kanca. Mangga ahnya urang lajengkeun kanca kumwae kasadayana kanca-kanca abah wargi-wargi abah sanusantara sadunya. Mangga nyangakeun kanca si Buntung jago tutugan yasana Bapak S. Sukandar. Mari teh kanca parantos dugika tapi wahrawi terus we lumpat meletang nu maksudna manehna teh deuk bebeja ka Jakalara nu harita keur mekok we di imahna Ardasim. Hal ieu teh ku Ki Jantra oge geus kajudi matak ngagentak we manehna ka Sukri ngajak supaya gagancangan nyingkah ti dinya. Duwi kadinya nya kanca mangga urang lajengkeun. Hatur nuhun Pak, tos kersa nulungan ka abdi. Sukri nyarita adam naker lantaran tetela ieu jelema teh geus bebela ka manehanana. Geus biasa ujang. Sakuduna bapak nulungan kanu keur katarajang musibat saperti ujang. Ayeuna Ki Jantra bari terus we ngagedig sieun disusul ku Karna. Sanes geuning bapak teh sapertos nu tos kenal sareng Bahrawi teh. Sukri nanyakeun, "Wah, leuwih-leuwih ti wau ya. Padumukan teh di Batu Gede." Ki Jantra ngalegotkeun obrolanana supaya ieu budak ngora teh ulah kateterusan nyaritakeunana nu aya patula patalina jeung Bahrawi. Lain bisi engke isuk atawa pageto. Bapak kaparengan hayang anjang ka Batu Gede. Kalebahbana bumi teh. Rada jolok Pak. Namun laupami naroskeun Sukri oge moal anu bireuk. Sukri jenengan teh. Sumuhun. Dipake ngobrol mah teu karasa. Nyaho-nyaho geus anjog we ka Batu Gede. Sabadana Sukri beak nganuhunkeun deui ka Ki Jantra leos we. Manehna muru ka imahna. Sedeng Ki Jantra teu ngambah jalan torobosan sajeroning ngagedig teh hatena mah ngarasahan nyelu dumeh manehna teu bisa kalaksanakeun nandasa ka Bahrawi kaburu ngabelecet manten. Teu naon ayeuna gagal tapi isuk jaga ninggeto. Awas Bahrawi moal sudah rasanin ati kaula lamun andika dan diratahkeun jeung lemah. Ki Jantra ngagerentes di jero hatena pangaruh ngarandapan ka nyeri anu pohara. Manehna terus we neteuli. Jaka andika we teu pantes lila-lila ku melendang di alam dunya. Andika ulah ngeunah-ngeunah. Ti heula geus ngalelece anak kaula.
Ayeuna geus dak dewe ngarebut pi pamajikanan batur. Paingan Andika ngagunakeun lambang lancah mau. Lantaran tetehna Andika mah teu beda we ti kalakuan lancah mau. Tukang nyeusepan madu parawan-parawan. Nyeusepan harta banda rahaya. Nyeusepan getih rahaya. Kau lagi rumasa jadi jelema jahat. Tapi teu cara Andika. Kaulah mah tara ngahahangu nyawa batur. Dagoan jaka. Sakedeung deui oge Andika bakal pinanggih jeung lawan Andika. Hate Ki Jantra teureun-eureun ngacewisna ngabudalkeun ka teu ngeunahna. Bari terus we ku kurubutan di nu bala. Teu kalis ku poekna peuting, teu kalis ku rembetna jajalaneun. Pikeun manehanana mah geus teu jadi halang harungan. Lantaran geus biasa. Bari hatena mah geus kumejot we. Hayang geura nepi ka lembur hujung. Pikeun nepungan nu jadi anak pamajikan. Kanca dangu eukeur mah geus neundeun ka geuleuh, boh ka Bahrowi, boh ka Karna alias Jakalara. Nu ditambah deui ku dongengna Ki Jantra. Nyalain deui muntab-muntabna amarah Andi ka ieu dua jalma. Ngagugu nafsu mah geus hayang ngabelecet we manehna teh ka Gajah Ngambung. Harita teh kakara oge sapoe Ki Jantra ayana di lemur hujung. Ari rong heap teh Andi datang, maksudna mah ngan sakada rek ngabeberah nyitar sia, ulah nguluwut teuing. Atuh sakalian deui keur ngabangbrangkeun hate manehanana. Lantaran cicing di lemur oge hate teu boleh juwet. Da sakalian hayang papanggih jeung Nyi Euis ayeuna mah maneh hese naker. Da eta teu boleh dihihileudan ku Jang Dana. Atuh Jang Husen asa beuki ngahajakeun. Sapopoe teh idek liher we di imahna Pak Haji Sobana. Malah aya bejana geus nanyaan sagala. Ngan can ditampa bener-bener ku Pak Haji teh. Kahijina dumeh Jang Dana nu jadi lanceukna tacan aya karepna laki rabi. Atuh kaduana memang Nyi Euisna waktu ditanya teh kekepehan teu daekeun. Ari gok Andi tepung jeung Ki Jantra. Puguh we, jol-jol diwaweleh we Ki Jantra teh. Teu sirikna diesek-esekeun, disebutkeun taya kanyaah kanu jadi anak. Mentingkeun teuing diri sorangan, nepi ka anak oge dikorbankeun. Anu katampan ku Ki Jantra ulah boro-boro make amek. Sasatna diseuk-seukan ku sahandapeun. Manehna anggura misak cimata. Lantaran rumasa kana kasalahanana sorangan. Saterusna dinadekna ngobrolkeun Karna alias si Jakalara. Ki Jantra teh nyabit-nyabit rek ninang saraya ka Sibelang anu kungsi kapanggih di lemur Tanjung Pura. Ogo we. Pikeun Andi mah jadi nimbulkeun kakaget oge. Sarta pangaruh daya pikirna nu motekar. Sibelang teh jol-jol dihubungkeun we jeung ayana hiji jajaka nu kungsi maluruh manehanana. Boa Sibelang teh nya jajaka eta teh ku kituna jadi timbul kapanasaran hayang manggihan. Lantaran waktu ti heula teh geus aya babadamian teh jeung Mad Tasim Katut Kemed sarta Bopeng anu geus samiuk pada nyanggupan pikeun mere bantuan ka manehanana. Nya kalawan rencepan ukur kadua Ki Jantra. Malah sakali ieu mah Adria teu dibawa lantaran bisi kanyahoan ku Pak Haji Sobana. Ngaran-ngaran jelema nu boga gawe kapan teu bisa sakama-kama. Atuh belecet we Ani jeung Ki Jantra arindit ka kadungora. Kabeneran Mad Tasim keur teu ka mana-mana. Tumring we tiluanana ka padanjoan rek nepungan Kemed sarta Bopeng. Nu maksudna nyaeta rek babadamian deui. Naha Jakalara teh perlu dijorag ka tempatna atawa didago we di Batu Gede sugan maranehana kapanggih ngulampreng. Geus beres eta rek terus ka Tanjung Pura pikeun manggihan Sibelang. Ngarasa penasaran Andi teh. Bisi nya nu natanyakeun ka manehna teh.
Nepi kalau mur panenjoan kuncung-kuncung teh ka imahna Aki Surdi. Bogoh we. Boh Aki Surdi, boh Nini Uti. Lain deui bungaheunana didatangan ku Andi teh. Sarta paralak we ku Andi didongengkeun naon-naon nu jadi pamaksudan manehanana. Nah hari Aki udah moal dibejaan Andi. Aki Surdi satengah nu ngawoleh. Teu kedah Aki. Teu kedah ngarepotkeun ka anjeunna. Eta we. Bisi hidup perlu kubantuan. Sawios Aki. Rupina sakieu oge da tos cekap. Aki udah mah teu kedah dicacanak. Mung nya upami laras-laras abdi teu kiat, nembe abdi bade nyuhunkeun tulung ka anjeunna. Nya teu nanaon atuh ari kitu mah. Keur kitu, putrak sada nu unggah kana golodog. Bari terus disusul kuno pupuntenan. Si horeng teh Ki Jatma jeung Kemed Katut Bopeng. Atuh. Beki haneuteun we di imahna Aki Surdi teh. Malah teu lila juljo tatanggana nyalampeurkeun. Ngadenge Andi datang teh riab nerepungan. Geus komo Halimi mah jeung Nyi Enda. Dadatangna ka dinya teh mani bari rebo barang bawa. Kalaprak deui aya nu disada di luar. Sada-sada sorana mah di luhur. Ngadadak jep nu keur ngadarongeng teh eureun bari ngadadengekeun. Tapi salila-lila teu kadenge di sorana. Dung Andi cengkat saterusna ngojengkang kaluar rek nyidikeun. Ari breh teh si Ruyuk geus cinuntun we dina dahan muncang. Geuning sia make nuturkeun Ruyuk. Andi bari jerut turun kaburuan. Sedang si Ruyuk terus nyerorot celewe euteup dina tak-tak Andi. Syukur we ketang sia nyusul ka dieu. Bisa aya perluna pikeun babantu aing. Ajung-jung atuh cicing deui we dina dahan. Andi ngajak ngomong kawas ka jelema we. Si Ruyuk teh memang geus ngarti bener. Atuh kelebar deui we hiber kana tangkal muncang. Cere euteup dina urutna tadi. Andi atuh karacat unggah deui ka tepas. Bus ka jero. Saha Andi? Aki Surdi nanyakeun. Lantaran kadenge gerendeungna ngan teu pati sidik pok-pokanana. Si Ruyuk Aki eta ado nuturkeun. Nya, kakara inget. Nah aya keneh gitu Andi. Disangkana mah geus eueuh, da puguh geus kolot pisan manehanana teh. Aya keneh Aki. Jag-jag keneh mali mah. Da cacan regrog-regrog. Wah memang urang mah satol nu kacidak kuatna. Ngan ripuhna teh eta lamun seug teu manggih cai. Pasal hasik nyaeta bapana Nyi Enda milu nemrong ngebrehkeun pamanggihna. Sumohon da namung si Ruyuk mah tara kakirangan ku cai Pak. Margi ku abdi teh disayagikeun sapaso-sapaso. Andi nyerengeh. Sok beah kada jang. Pasal hasik nanyakeun bangun kaget. Tara tuh Pak. Andi bari tetep nyerengeh. Ulang nya. Ari bisa ngawarahna mah teu burung we iceus. Atuh eta kabelaana teu kurang-kurang. Pasal hasik inget kana kajadian bareto teh waktu anakna digaranggu ku Kemed jeung ku Bopeng. Ditahanana Ki Jatma. Kapan paburisatna teh lantaran ditarajang si Ruyuk. Sumohon Pak. Andi nembalanana bari ngalius micen beungeut. Ngarasa birang oge bisi heg kahartieun ku Ki Jatma. Mangka-mangka keur karumpul. Tapi alusna teh boh Ki Jatma, boh Kemed atawa Bopeng. Saurang oge taya nu surtieun. Ongko-ongko we. Terus ngadarongeng bangun uplek naker. Malah baralikna oge pang pandeurina. Bareng sakalian jeung Mad Tasim Ki Jantra Katut Ani.
Lantaran babadamian teh rek dilakukan di imah Ki Jatma supaya jongjon. Kanca dangu sadayana. Petingna bring arinit ka Batu Gede. Minangka mitembeyan pikeun ngalaksanakeun maksudna. Antaran sadarea samiuk yen jakalara teh moal waka dijorag ke tempatna. Rek dihadang heula we di Batu Gede. Sabot ngadagoan Ki Jantrawa ting kelemet jeung Andi maksudna mah rek maluruh imahna Sukri kabeneran kapangi. Atuh teu kira-kira bunga heunana didatangan ku Ki Jantra teh. Atuh waktu diharewosan yen kitu-kitu maksudna pangna daratang ka Batu Gede teh. Leuwih-leuwih Sukri teh ngarasa bungahna malah make boga rasa asa aya nu mangmaleskeun kana kanyerianana. Kontak pok we manehna ngebrehkeun maksudna yen manehna oge rek ngagabung. Lantaran memang manehanana oge lain deui ngarasa nyerina ku si jakalara teh. Malah kahayangna Sukri mah sarerea we supaya terus bae cicing di Batu Gede mondok moek di imah manehanana. Meunang 2 poe 2 peuting arayana di Batu Gede teh. Biasa ari ti beurang mah ngajejempe maneh we di imahna Sukri. Iwal saurang 2 urang we nu tembong mah di sisi jalan. Nyaeta pikeun nalingakeun jakalara bisi kapolosan. Tapi nu dipegat-pegat teh taya mol-mol. Begitulah terus we sararea baralik deui ka panenjoan. Tapi Andi talatah ka Sukri supaya tetep nalingakeun lamun kabeneran si Jakaka tembong ngalanto kudu buru-buru bebeja ka panenjoan. Nah atuh ari isukna keur waktu Sukri cineluk di sisi jalan anak kurunyung teh. Tina jalan terobosan aya nu ngarong heap. Oguh we sareret mah. Manehna lain deui ngaranjugna. Mireungeuh nu ting kurumuy tinu bala duaan. Saurang budak ngora pantaran manehanana. Saurang deui mah geus kolot. Tapi katembongna estu ning jag-jag keneh naker. Sugan teh si jakalara. Tapi ari disidik-sidik bet lain. Tapi teburung we Sukri ngarasa reuwaseunana mah. Lantaran ieu jelema teh ka manehanana nanyakeun di mana pernah lembur panenjoan. Ari dilelak-lelak cenah rek maluruh Andi anu mangsa ieu cenah keur aya di panenjoan. Nu pikeun Sukri mah beuki tambah-tambah reuasna. Lantaran sangkaanna tangtu ieu 2 jalma teh aya maksud nu teu hade ka Andi. Ukituna manehna teh cukup nyebutkeun teu nyaho we. Lantaran manehna mah lain urang dinya. Ari nu anyar datang teh tayalian ti Pamajid jeung Wijana. Ti heula teh waktu araya di Tanjung Pura tea. Lantaran kaayaan lembur teh terus aman, maranehanana satuluyna mah baralik deui ka Cicapar. Meunang sababaraha poe kakara init deui langsung ka Tanjung Pura deui. Didinya terus we arinit deui ka Cigasti. Lantaran maksudna rek ka Cicapar. Ngarasa teu oleh panasaran. Lumeh can dipanggihkeun jeung si Buntung jago tutugan. Di Cigasti ngeuneuh heula sababaraha poe. Didinya terus arinit deui nu maksudna rek ka Cipancar. Ngahaja jalana nguriling malibir ka Pasir Laku. Lantaran kagembang ku dongengna Aki Dekong. Yen cenah cek dongeng bener henteu mah duka teh teuing. Di Pasir Laku teh aya tempat karamat nyaeta nu disebut Sang Hyang Tapak. Anu cek dongeng mah memang didinya aya batu tapak sampean Prabu Kian Santang. Cenah mah baheula waktu Prabu Kian Santang anjog kadinya heg mundut cai. Tapi taya nu masihan. Nya anjeunna ragrag Supata bari nenjrag batu tea yen di daerah eta moal aya cai. Kitu cenah riwayatna nu didongengkeun ku Aki Dekong ka Wijana. Sanajan harita oge
Ku Aki Dekong teh bari diimplik-implikan yen bener henteu nama. Wallahu alam bisawab. Tapi Wijana kekewe ngarasa penasaran hayang nyaho. Tapi nya kitu dina anjogna kalbah dinya teh ngan ukur malibir. Teu waniun terus ngasruk mah. Lantaran cek Aki Dekong teh tempatna sanget tara kaambah ku jelema. Atuh lapur Wijana teh teu manggihan naon-naon. Ari lain ngagigidigna dapuran awi mah jeung tingjel gedegna tangkal kawung. Tuning mata keung naker. Cipacir laku anjog katutugan. Tidinya mah terus mengkol kabelah kenca mapai jalan torobosan. Malibir ka sisi pasir cadas gantung. Beras ka Panggulan. Langsung ka Cipancar. Akhirna anjog ka imahna Ki Sahudi. Malah ge kapan fungsi didatangan. Mun ti heula mah loba nu disumput salindungkeun. Ayeuna mah boh pamajid, boh Wijana. Tuning brak sabalakana ka Ki Sahudi. Yen kitu-kitu maksudna pangna maluruh andi teh. Lantaran kajudina ku Ki Sahudi. Yen bener-bener ieu jalma-jalma teh taya maksudna nu goreng. Nya kumanehna dibejakeun. Yen andi teh keur nyaba ka panenjoan. Kukituna teu talangke deui. Sanggeusna nganuhunkeun ka Ki Sahudi. Pamajid Gatut Wijana arinit deui. Maksudna rek ka panenjoan. Kalawan ngagunakeun jalan torobosan nu berasna kaleles. Tidinya teh teu make jalan nu ka kadungora. Tapi terus we negel. Nu akhirna ngapruk ngajauhan. Nya anjog kalambur Batu Gede. Gok we papanggih jeung Sukri. Ngan hanjakara teh waktu Sukri ditanya manehna teu mere jawaban anu nyugemakeun. Alusna teh Wijana terus ngambah jalan nu berasna ka panenjoan. Cacakan lamun harita terus nonggoh ngambah jalan nu ka Cisaat mah geus pasti bakal papanggih jeung Karna. Anu harita keur ngagardig jeung Bahrowi. Nu maksudna mah rek ngajorag ka imana Sukri. Ngarasa gemes bongan make wani antap intip waktu Karna keur ngeunah-ngeunah paduduaan jeung Nyi Enoh. Padahal Karna sorangan geus nyahoeun yen Nyi Enoh teh memang pipamajikanana Sukri. Memangna geus disatujuan ku Ardasim. Dasar ngaran-ngaran bajingan keukeul we kumanehna ditabrak. Sarwana deui jeung Ardasim bangun ngahucuhkeun naker. Boga rasa unggah derajat anakna dipikahayang ku Karna teh. Jadi pikirkeun yen Karna teh alias si Jakalara buaya. Kumaha we kaayaan Nyi Tarsiah? Kapan ari geus seubeuh dileceh mah terus we ditoker. Atuh Nyi Enohna deui. Sanajan bener keur waktu mimiti panggih mah jeung Karna. Kapan sakitu miceceubna lantaran petalakuna Karna teh tuning cirigih naker pikareheun. Tapi barang manehna geus nyahoeun yen Karna teh ayeuna mah sasat jadi dunungan bapana. Nya antuk nama satalen tilu baru jeung nu jadi bapa teh. Kahayangna Karna dilayanan. Ka Sukri mah cul we poho. Memang mun ditilik dina rupana mah Karna teh aya onjoyna ti Sukri. Waktu Karna katut Bahrowi katempoeun ku Sukri ngagentak manehna indit gagancangan. Maksudna rek ngabejaan Andi ka panenjoan. Tapi Bahrowi oge leuwih ti heula geus awas ka Sukri. Anu matak barang katempo Sukri ngaleos teh gancang we kumanehna diudag bari digeroan. Sukri atuh lain deui rewaseunana sarta kacida sieuneunnana. Teges tangtu ieu teh alamat goreng pikeun dirina. Kukituna teu talangke deui berengbeng we manehna lumpat teu sirikna notog-notogeun maneh. Atuh Karna jeung Bahrowi terus ngarudag bari teu woleh gegeroan nitah eureun. Nu pikeun Sukri mah lumpatna teh kalah beuki tarik we teu beda we tinu diudag badak. Bre hareupeun Pamajid jeung Wijana keur ngagerding. Gorowok we atuh Sukri teh gegeroan menta tulung. Pamajid jeung Wijana
ngadenge nu tulung-tulungan teh ngagentak mali ka tukang. Breh budak ngora nu tadi teh keur meletang we nyamperkeun ka lebah maranehanana. Sarta kabireungeuh ti tukangeunana aya nu ngudag duaan. Boh pamajin, boh wijana. Henteu jual apa saha-sahana kanu duaan teh. Tapi ari karna saeutik oge teu kapalingan. Baku nama eta mireungeuh pamajin. Teu kapalingan ku adeg pangadegna sarta kumisna katut jangotna nu geus camut-mut bodas. Kok kituna gentak manehna eureun lumpatna. Terus ngajawang Bahrowi disina eureun. Seak we manehna balik deui. Bahrowi teu burung milu lumpat balik deui. Bari hate mah kacida kagetna mireungeuh polahna karna harita. Sraug Sukri ka hareupeun Wijana. Tapi manehna terus we lumpat. Rikat ku Wijana ditewak. Baku nama rek ditanya. Naon sababna? Nu matak manehanana aya nu ngaberik. Oge saha nu ngaberikna? Lantaran sanajan harita karna ngagentak balik deui. Wijana teh make rada asa-asa. Tapi Sukri terus narejel hayang leupas. Lantaran perlu pikeun mere nyaho ka Andi. Kabeneran harita katempo ku Bopeng anu ngalantok ka jalan. Ogo we. Lain deui rewasna. Ngagentak manehna lumpat ka lembur. Ari pok teh bebeja ka Andi. Majarkeun teh Sukri keur disiksa ku Jakalara. Ogo we. Teu anta parah deui. Beusat we Andi muru ka tempatna Sukri. Breh katempo. Bener we. Sukri keur digenjang kuduaan. Ku kituna teu enta parah deui. Siap gajeleng sabrut we. Leungeun buntungna ngadius ngajojo dadana Wijana. Kanca dangu sadayana lamun lain kawijana piraku teu ngajebrod leungeun buntung teh ngahanca kana dadana. Eukeun mah sasatna dibongohan katurug-turug gerakan Andi teh memang kacida cepetna teu bisa dituturkeun ku Panenjo. Tapi ngaran-ngaran nu ngabogaan pancadria nu kacida seukeutna. Sanajan ukur sareret ku juru panon, Wijana geus cukup bisa nitenan yen aya nu rek deleka ti bongohna. Ku kituna ngagentak manehna malik bari ngareundeuk dina gerakan monyet ngemil. Barangret mireungeuh aya nu ngahiuk nyuruntul teu beda we ti halu nu rek notog atuh cereng we. Wijana luncat dina gerakan simet ngejat. Teu salogoto males narajang. Lantaran hayang nyaho jelmana heula saha-sahana. Buntung nyarita kitu teh lain maksud rek ngayehkeun. Tapi Wijana teh kasurung ku rasa kagetna. Puguh-puguh keur diteangan ari ayeuna dadak-dadakan kapanggih pisan. Teu kudu diomongkeun deuleu. Da memangna geus kadeleh. Andi morongos pok-pokanana Wijana tumrapna ka manehanana teh kalah ka nambahan nungtu nafsu. Eukeur mah kaceceumna lamun dipoyokan buntung teh. Katurug-turug lain deui mentegegna. Dumeh panimpugna poos. Bari hate mah kacida ngarasa kagetna. Lantaran ieu budak ngora teh lain si Jakalara. Sakumaha ceuk laporan Bopeng. Cenah si Jakalara keur nyiksa Sukri. Tapi sanajan kitu da puguh geus tetela ieu jelema teh moyok kana cacadna. Pikeun Andi mah geus teu kudu ngalobakeun dicarita. Sabrut we. Manehna narajang deui ngahiukeun leungeun buntungna. Mangkelanan baraya. Ulah kaburu ku nafsu. Wijana ngareundek deui bari ngagilirkeun badana miceun panarajang. Bari taya maksud rek males saeutik oge. Lantaran maksud tadi oge pangnaneangan Andi teh ngan sakadar rek maluruh wungkul. Alah, teu perlu loba catur. Naon perluna Andi karek nandasa
ka batur kaula. Andi nu memang geus dilimpudan ku amarah, teu bisa gampang-gampang diperuhkeun. Komo barang mireungeuh gerakan lawan siga nu babarieunnaker dina ngepeskeun panarajangna. Jadi matak nungtun kapanasaran oge. Kukituna barang karasa tonjokanna poos deui. Andi ngagentak narik deui leungeun kencana, sakilat rog sugu katuhuna diangcrodkeun ka hareup. Ngabarengan gerakan leun katuhuna anu geus masekon dipake nyatok gadolawan. Tapi wijana oge ringeus ari kana pibahayaeun mah. Ngagentak manehna ngabalieurkeun beungeutna bari satekah polah ngagiwarkeun siku Andi anu rek ngajetruk kana gadona. Memang ieu pisan nu dipikahayang ku Andi oge. Kalawan sakilat manehna ngabelesurkeun leungeun buntungna. Sakali ieu mah teu bisa dikepeskeun deui, leungeun buntung teh ngaceprot nemrag dada. Nu ngajadikeun wijana ngagero lantaran lain deui nyerina, teu beda we ti nu ditotog ku halu beusi. Sabot manehna ngadayagda ka tukang leungeun katuh Andi anu tadi rek nyatok gado. Ngadadak muka nu saterusna ngaheat mangrupa teungeulan dampaleungeun nu disangigirkeun. Anu saterusna ngacedah kana beuheung. Ngan barang rek ditimpah deui ku leungeun buntung. Wijana ngagentak ngajaul ka tukang ngagunakeun gerakan jeler kasaatan. Tapi ngaran-ngaran nu geus kapatri ku pangarti kasipuh ku pangaberu. Dina ngejatna teh teu wudu we. Dampal sukuna mah bari barang hakan. Andi ngadadak ngajarigjeg ka tukang lantaran beuteungna pisan kabeunangan ku gerakan sepak kuda beger. Ya bener kurang ajarna teh. Lain antepeun ieu mah. Wijana bari ngareret ka pamajid. Reret nu ngandung isarah menta paidin yen si buntung teh rek disanghareupan sacara wajar. Pamajid nu memang geus surti kana seretna wijana. Jadi ngarasa bingung oge. Namun seug wijana dicaram supaya ulah katutuluyan. Lantaran kapan maksudna oge lain rek ngahajari ributan, pangna maluruh Andi teh. Tapi samata-mata ngan sakadar rek neangan keterangan nu aya patula patalina jeung bangsat nu kungsi ngajorag ka Pa Asmita teh. Tapi berat ngedalkeunana. Pang-pangna mah dumeh wijana geus kabeunangan nepi kadua kali pisan. Anu hal ieu teh katampana ku wijana mah moal bina we ti hiji panghinaan anu lain lumayan. Saperkara mikir kadinya, kaduana sok sieun wijana salah tarima. Nu akhirna matak nimbulkeun sangkaan nu lain-lain ka dirina. Lantaran ku pamajid geus cukup bisa dikanyahoankeun. Dina soal kalemesan budi mah wijana teh teu bisa mapakan anu jadi bapana nyaeta Gumilar. Sabot pamajid mikir-mikir keneh kudu kumaha nya kudu mere kaputusan. Andi nu geus tandang deui sanajan bari beuteungna mah karasa nyeri keneh. Manehna nyorowok pinuh ku daya panantang. Wah, bisa we nyarita mah. Abong kana bibir teu diwangku. Andi kan kurang ajar mah. Ngaributkeun di lemur batur. Ayo maju. Teu perlu loba catur tanpa bukur. Memang Anika oge lain antepeun. Bae baraya. Memang kaula hayang ngicip-ngicip. Kumaha cenah wawasen jago tutugan teh. Wijana geus karuhan ditangtang mah. Manehna teu ngalobakeun di pamola. Samperut we. Rajang ngagunakeun gerakan si pecat nyawa. Pangloler ti Aki Mursid. Badana ngabelesat ka hareup, matak gegeumeueun nu jadi lawan. Andi oge nu memangna geus aya 10 kalina nyang hareupan musuhna. Anu dina tandangna atawa wosena teu kurang-kurang hebatna. Tapi sakali ieu mah teu burung we manehna ngaranjug. Barang mireungeuh gerakan nu jadi lawan. Nu bener-bener matak ting sariak bulu punuk. Begitu nagentak manehna ngolebat ngagunakeun gerakan panggal mui. Jerat, crok we. Manehna jadi aya di satukangan wijana. Bari terus we langsung ngirimkeun panimpugna. Tapi wijana teu gampang-gampang beunang ditipu. Nyaho yen nu jadi lawana ngaleungit tina sasaran. Oge bari karasa ku manehna hiukna angin anu nebak kana pundukna. Ngagentak manehna ngageser ka gigir. Kilak,
Malik ngabarengan gerakan sero nyusup plos dengan buntung ngahanca angin jelas Wijana nyambarkeun dua curugna dina gerakan cala dinoktrok rek nobros iga burung menjadi lawan. Tapi Andi oge teu eleh cingceung dina enggoni ngabela diri tina ancaman menjadi lawan. Gendak manehna girirkeun badana ka kenca bari ngabarengan ngangtrodna suku katuhu ka hareup. Hiu. Leungeun katuhuna rek dipake nimpug punduk Wijana anu kayaan badana keur ngareundeuk sarta semu doyong ka hareup. Rokaya Wijana oge lain lawan atah-atah. Dina seusehanana mah matak ngagetkeun anu nyang hareupan. Nyaho yen pundukna diancam bahaya. Sakilat manehna malik ngenca dina gerakan orai kobra teuleum di walungan gangga panglalar ti Tuan Behram. Nu tumrapna ka Andi lain deui ngaranjugna lantaran nyaho-nyaho suku katuhuna beunang dirampid sarta iga burungna ayeuna mah geus teu bisa disalametkeun deui beunang ditotog ku gerakan cala dinoktrok. An bae dina soal daya kakuatan oge Andi teh memangna matak molohok menjadi musuh. Bener harita manehna teh nepi ka ngagedebut nang karak bengkang. Jaba bari jeung ngarasa seueul nu lain di kieuna lantaran iga burung karasana linu teu beda we tinu dipotongkeun. Tapi ngagentak manehna gurinjal hudang. Bari kaya nafsuna lain deui ngagedurna. Kakara umur-umuran manehna ngalakon ragrag di pakalangan bari ngarandapan kanyeri anu pohara. Maaf baraya salah Andi ka bongan Cileureun. Wijana ngagak-gak teh hese geuningnya ngaragrageun jago tutugan teh. Sanajan ari hatena mah lain deui ngarasa kagetna. Lantaran tetela lawana teh ngamilik daya tahan nu kacida hebatna. Lantaran biasana mah sakur nu kabeunangan ku gerakan cala dinoktrok. Bodoh we. Najan tulang igana teu potong ge. Tapi kulitna mah geus kudu we tatu. Tapi ieu mah sakitu ramo-ramona nu heuras sarta teu asna nanding besi teh. Keuna ngan saukur ngagetruk teu beda we tinu ditotogkeun kana lamaran wajah anu memang kacida teu asna. Memang merenah pisan kakagetna Wijana teh. Lantaran Andi teh geus kungsi digembleng deui ku pamardaka. Nyaeta waktu manehna datang ka Tanggulun tea sanggeusna patutunggalan jeung Karna. Tah harita sagala ilmu panemu pamardaka teh teu sirikna diketrukeun kabeh. Oge dina soal daya tahan badania. Sanajan bener Andi teh teu ngawasa ilmu kawedukan, tapi kakuatan warugana mah lain lalawarakeunun. Ari lain ditarajang ku barang nu kacida seukeutna mah piraku make nepi ka cecel bocel. Aduh kanca cak. Carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang tenden di handeuleum sieum paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Hatur nuhun, hapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.